Gaang, jangkrik, ini, yuna, kene, ngarewe heula ah. Bangsat. Lain bangsat. Sare we gawe teh. Ieu dua hansip amalana atuh geus peuting kieu jam 10. Mam Jumaah deui. Geus patrolinya, urang mah nguriling ka lembur. Bahasa patroli, diuk baturan. Ieu Mam Jumaah. Di dieu. Di dieu sok. Oh gatuh. Ya, tadi teh patroli di marana. Biasa we nya, urang mah ngurilingan lembur ya. Kabeneran RW na teh eueuh. Terus? Jadi kepaksa urang duaan teh nga-RW-an. Nya bener. Jelaskeun tah ka si Sarden. Nya bener. Nya bener we. Jelaskeun. Nya bener. Liar Mang Kasur mah. Yang benarnya benar we. Lain Sarden ya. Hanaang euy. Mamaca itu. Henteu hampura. Tadi mah teh mau cai. Dusuh. Atuh meuli-meuli teh jus atuh. Tah heueuh karesep puing masuk drink. Ih, bahaya. Ulah ngadahan nu kitu kana ginjal. Mun keneh cai asak herang. Justru ciasak herang anu bahaya mah bisa ganggu pernapasan. Emang kumaha gitu? Lamun diinumna melalui irung. Ya, Makasur. Aden bade nanya. Pegawean kana naon ayeuna? Tani we Den. Ya, Sarden. Pan Mang Kasur teh dilatih ku Utun kana tani. Mantap. Pan ari boga ilmu mah kudu dimangpaatkeun. Halus bener. Ilmu mah kudu disalurkeun, ameh manfaat. Pancek paribasa oge nya. Boga ilmu mah kudu diamalkeun supaya manfaat. Ke mau tun. Ai Makasur geus bisa melak naon ayeuna? Alhamdulillah. Ayeuna mah geus bisa melak cangkeng dina gawin. Den, Hah? urang ngiri ah. Sing apa? Kan baturnya teh can datang, Utun teh. Urang carekan nya. Heeh. Tah geuning datang. Tun. Maneh teh telat wae euy datang teh. Ari maneh kunaon Tun? Nyarekan sorangan. Nya rumasa Utun mah telat daripada dicarekan ku batur nya geus we nyarekan sorangan. Hideng. Tun. Jenuh euy urang teh salila corona teu ka mana-mana. Puguh ge Den, Utun oge. Karasa. Nya atuh ayeuna mah urang ngadong awe mudah-mudahan corona teh sing gara-gara eueuh. Tapi batur mah geningnya anger we pariknik. Ari Utun hoyong ka mana kitu? Nya eta Den, Utun teh bingung. Arek ka pantai, sieun tsunami. Arek ka gunung, sieun longsor.
utuh nu cicing di kamar. Nya atuh mending ngeukepan pamajikan. Nyanger we sia nu aya. Sieun kunaon?